Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Nijar Wahdana di kelas 10 IPA 4. Di dia abdi bade ngawawancara hal tentang kesehatan pentingnya olahraga. Biasa abdi nyuhunkeun waktosna sakedap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bade nanya seputar olahraga, kin ku abi bade dijelaskeun. Mangga. Kieu abdi bade ngawawancara tumaros ngeunaan kena kesehatan pentingna olahraga. Naon anu disebut olahraga teh? Olahraga nyaeta kegiatan aktivitas fisik anu ngalibatkeun anggota salira. Nyaeta anu dilaksanakeun secara mengulang-ulang gitu. Teras tujuan saker olahraganya nyaeta meningkatkan kesehatan jasmani sareng rohani sae kanggo aktivitas. Kunaon olahraga teh penting kanggo kesehatan? Seueur sareng penting manfaatna tina urang atau salarea ngalakukeun eta kegiatan olahraga eta nyaeta bisa meningkatkan kesehatan atau imun salarea gitu, sareng nganingkatkeun antibody, teras nganingkatkeun nu disebutkeun tina oksigen, peredaran darah nu nyalurkeun kana otak tiasa dilancarkeun, sareng nitik beratkeun tina kecerdasan, kefokusan salarea. Olahraga naon nu ngajaga daya tahan tubuh teh? Olahraga nu ngajaga daya tahan tubuh nyaeta contohna renang, jogging, sasapedahan. Sabaraha kali urang tiasa lakonan olahraga nu sae teh? Ngalakonan olahraga nu paling sae nyaeta dalam saminggu tiasa ngalakukeun 1 kali dalam 1 minggu. Teras aya nu leuwih sae deui gitu, ngalakukeun 3 kali olahraga selama 1 minggu eta gitu. Olahraga naon wae nu tiasa dilakukeun di imah? Anu bisa dilakukeun di imah nyaeta olahraga senam contohna. Teras ngalakukeun olahraga kebugaran nyaeta tina jogging di tempat, teras skippingan, push up, sit up, back up. Nah, eta contohna nu bisa nganingkatkeun kebugaran oge nu dilakukeun di jero imah. Atur nuhun kanggo bantosana, cekap sakieu wae. Punten tos ngawageul waktosna, abi bade permios heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.